manuk sareng gunting naon tah parabna, manuk kakatua naon parabna, sesuai ke urang dek miara secara fikih silakan dah, secara tasawuf mengulah. Secara fikih mah mangga bae, ngan secara tasawuf dia lah mun geus jadi mah tasawuf dah masalah. Mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dah ulah. Kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atau eukeur suluk ulah. Geus jadi mah geus jadi, bisa diajakan ngobrol pan manuk teh. Manuk teh pan bisa diajakan ngobrol. Emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain. Aya nu suara subhanallah, aya nu suara Allah Allah, aya nu suara la haula wala quwata illa billah. Aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge, boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama